hukum aborsi jeung make alat kontrasepsi, maka ngajawab Sohibul Hasiyah Jamal juz ka-4 halaman 440 genep sampai 447. Nu kahiji hukum aborsi, maka dijelaskan dina Hasiyah Jamal ayat 2. Hiji aya aborsi usia hamilna geus 120 poe kaluhur, eta hukumna haram secara mutlak sabab geus aya ruh. Nu kadua aya deui aborsi sameme umur hamil 120 hari, maka hukumna menurut Ibnu Hajar Al-Haytami qaul rajih hukumna haram. Adapun ada beberapa kaul nu ngamenangkeun namun posisina lemah, seperti Syekh Imam Romli mengatakan menang. Nu kadua aya di hukum make alat kontrasepsi. Sarua di dieu ge tafsil. Rek make pel, rek disuntik, rek spiral dan sebagainya. Hukumna nu kahiji lamun alat kontrasepsi baik pel, spiral, suntik dan sebagainya, lamun mantak teu boga anak salawasna maka eta hukumna haram. Nu kadua aya deui make alat kontrasepsi baik KB, suntik, spiral dan sebagainya jang memperpanjang masa kehamilan. Eta hukumanana makruh lamun tanpa aya alasan naon. Nu katilu make alat kontrasepsi yang memperpanjang masa kehamilan dengan tujuan budakna terlantar, pendidikanna terlantar, sehingga makelah alat kontrasepsi dengan tujuan supaya anaknya tidak terlantar dan sebagainya. Loba teuing lah, maka eta hukumna teu makruh. Jadi posisina aya dina hukumna meunang.